Ya Allah, ari dah jeung budak dan kieu. Alan nak, Alan tot, Alan gelis, Alan tot. Sorangan gelis. Sorangan sayang. Cup sayang, cup. Anak sayang. Mimi gelis, Mimi tot. Mimi gelis. Pan ibu tas di tukang, tas kukumba gelis. Hanya sih tot. Hanya su. Ibu nu capek geus teuing terus dibaca raksa keramat ting sarangsang. Sayang. Si Gebi mujair nang ning. Sayang cinta abadi. Panggolisna ampun tadan kitu bisa lagi nyelempong juga India. Tidak sayangku, ya ampun dek sekali. Ngatotnya, gimana kita roti naon sayang? Roma tot, roti naon? Biskuit naon? Energi, ngatotnya. Ampun wah, ayo kontraksi yang meli kipas ge ampun. Lulus mau rotina nok, mau pos. Ternyata iyo. Ini anak orang mahal dan di atas kanok. Itu mau apa? Itu mau apa bonawa? Itu mau apa bonawa? Sapisan ngebel ta? Halo, saya. Apa hotel? Gerak suka dibukurti mah, ada gepotai mah. Sedepan. Asa palangkakan. Atuh si aya kumpulan PKH, abdi mah tuh bisa iya budak normal jeung saha. Sok harese, geus mi HP bae. Bisa ke undangan ka Pasir Panjang, abdi mah mi HP. Madateng terbuka tumpang nak. Engke lamun sama mana biang kuma-kuma sih ngomong ya nana onda mata bawa gaduit tapi gue harese. Yang mulai denger aja ke awal teh bawa gua madang itu pais ieu bae. Sapetek ngebareto. Agas agas dadah. Ini masih dari nasi. Ini wai lo si dari yang nasi kucing nak. Unai ke jamak. Kutan sia di dia ha? Di tiangan ke angkrong eueuh, enak di dieu nok. Buku kami ngontrak di dieu ge. Sayang. Kan kita nyawa kami di dia, cek saha? Nyangan, berarti yang tadi itu kasih makan dia.
kakar pajolo. To kami na dini weta iyo na nasi. Kami mindah dak itu cuma ngurus teka somponan ini dia ngontrak kami jadi si Rodia nyelapkeun di gigir ieu na udah motor. Kumaha kita maksudna? Kan tadi abdi ek nyangan iya sia ek na dihutang. Pada tos sih hutang puputan gitu bayar-bayar. Atuh kumaha bayarna puguh ge bapana teu kirim-kirim pan. Atuh ndong mah bukan sesadu kaditu. Da kami ge haruba jaman teu boga. Da kami ge lamun heuh mah geus boga mantak teu ieu, mantak teu bayar. Atuh da pola ditungguan bae wa samea bulanan wanoki samea geus gede budakna nage. Mante bayar kita mah pan duitna muter berat, duit ari si kami ngandalkeun jangan meuli susu ge ieu ayeuna susu ngabarangkayang ge ieu berat eueuh sian eueuh sahian susuna. Tadi bener be wanok kami ge haruba bae. Atuh geus mantak bayar mah. Atuh mantak teh kami bayar, da mah ayeuna mah masih samaya di peureut ka kesang-kesang teh boga. Atuh tan si naon geus tak kongkorong sia be kadi diuculan, da kami ge keur butuh hote ayeuna. Tah horeang teuing boga sakikeun lagi jang iya pateteg-teteg aing teh boga naon bisi budak panas. Iya dan kieu dilakonan goroglosan ti angkrong eueuh ka dieu. Kakara katilu. Atuh ke mantak teu bayar kami gidaina mah teu boga, biang ladang naon ke bawa budak di PHP-keun kami ku kuli. Mula jagong, pernah hutang sakit mah kami mantak teu bayar. Lama sada kami teu boga. Loh hese aing nyeman duit kada mah teu boga. Amit, amit. Atuh buku teu boga. Nengceng. Panas ujur ampun. Kita lihat dia. Di masa ayo. Nyahotin di sia kami di dia. Atas sih. Di luar kajolo. Masih di luar kajel ge masih nyaho cek sah kami nggonan di dia. Atuh teu sengaja liwat kajolo. Pebohonana eta. Moneka teh jeung si Debay ya. Bade. Teu butuh. Butuh. Yo, saya anu masih aing balik dan gitu, aing teu balik dan gitu. Ampun aing mah. Sia kawin deui pan wa. Diditulin di sabaparan. Eta maksudna kumaha? Nyawa cek saha aing kawin deui. Cek sa batur ge papa lulus nu sapagawean jeung sia. Sia teu nyaho aing reunah ge, sia teu nyaho aing lahiran ge. Begla teuing. Teu mikir. Kulit ku teu mikir. Enak balik papa dongol ka ditu moana naon dan kitu. Isi pen boneka. Boneka jangan, boneka teh boneka mah. Atuh dan gitu. Eta ge kitu-kitu ge anak aing. Ngarasa anak sia tante. Ngiriman deh. Pan ngiriman angger. Ngiriman kita. Punya budak mah ceurik dan kitu. Ya, ade kan makasih berarti anak sia tah. Ceurik. Ya dia isi bisa tante. Ta ceurik gaheun. Atuh ya yang ka bapana ara ya sok. Ampun aing mah. Udah balik ujung sia ka dieu. Ya, sebagai tanggung jawab aing sebagai istri kasalaki eta disuguhan nginum. Aing cenah masalah hidup bareng deui apa kumaha aing mah bieung. Emang sok geus percaya ka sia mah. Percaya kumaha. Kira bayangkeun heuh. Jama bikang reuneuh ditinggalkeun sampai lahiran tanpa suami, mikir bayar upeti apa segala macam. Sia kawin deui di ditu panjang rangda. Atuh pan aing makat ge ngasab. Masa pan digalaman kirim deh. Teu lasing geus pan. Sakitu mah teu mahina naon. Ampun sia mah puputan tindi. Hutang cekan kara balik budi roh ti dieu. Lagi. Atuh heueuh, engke hari ka deui dibayaran ku aing. Dibayaran. Yo ayeuna mah duitna. Percaya. Percaya. Tah aya mahi meureun. Tugas ka dieu. Da duit mah tugas di mikang. Teu mikir. Kira sampuna dikana duitna mah. Yo ka dieu kan duitna ulah kabeh nak aya jang eta bae da masih aya urusan. Nu ngasab mah ieu saya yang balik ka aing ka bener duit mah dipasrahkeun ka bikang. Atuh na masih ge aya kebutuhan deui ulah kabeh. Atuh balik ieu ka begasnya kabeh ieu.
Ampun gila-gila teuing eta budak pangmelikeun baken goreng. Di sisi teh nyaho penderitaan kami ngejok ieu nu ngasuh. Di bawah ngejok eta bau haseup budakna. Jeung teuing. Jentuin. Ulah di dieu teh kayak ke bulan. Atuh saya teh bisa ngasuh teh naon? Kecil dah sih sama budak di bawah ngejok. Ampun. Sebenarnya jeung aing ah. Engkeun eta bisa mah Yo engkeun. cicing. Engkeun eta bisa mah. Bisa aing ge. Bener lah, goblok.